Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Adabuz ziyarati ari ieu eta adab-adaban ziarah wal istizani sareng menta idin. Yang bagi peryogi laka ka anjeun ayuhal waladu hei budak lalaki. Naon anta tania yen merhatikeun anjeun biziarati aqribika kana ziarah ka pirang-pirang kerabat anjeun. Li anna zalika karena sayaktosna itu ziarah min silatirrahimi eta tina silaturahim. Wa ta'tani sareng merhatikeun anjeun aildon deui biziyarati asdiqoika kana ziarah ka pirang-pirang babaturan anjeun. Litaduma supaya langgeng naon al mahabbatu kacintaan bainaka antara anjeun wa bainahum sareng antara itu asdiqo. Wa fil hadithi sareng eta tetep dina hiji hadis man ada maridon ari lapad man ada maridon. Man ari saha jalma ada eta ngalayad ieu man maridon ka jalma anu gering auzaro atawa ziarah ieu man akhon kadulur lahu ka boga itu man fillahi karena Allah nadahu mangka ngagero ka itu man saha munadiani dua anu ngagero tibta wa toba mamsuka wa tabawwata tibta alus anjeun wa toba sareng alus naon mamsaka panglempangan anjeun wa tabawwata sareng cawis-cawis anjeun minal jannati ti surga mangzilan kana jadi tempat wayal zamuka sareng misti ka anjeun naon antu hafidho yen ngaraksa anjeun ala adabi ziyarati kana adab-adab ziarah. Wallahu a'lamu bishawab.